Sampurasun barudak nu aya di bumi. Tepang deui sareng Teh Ila di acara Carita Kitab Suci Caki. Dinten ieu Teh Ila bade nyaritakeun carita hiji karakter kitab suci anu namina Stefanus. Tapi sateu acana Teh Ila bade naros. Upami barudak gaduh pangalaman dibenci teu. Wah, upami gaduh ieu teh sami sareng Stefanus. Kumaha nya caritana? Kieu caritana. Tah dinten ieu carita ngeunaan Stefanus, jalmi anu dipikangewa ku batur lantaran Stefanus teh percaya ka Yesus. Stefanus salah sahiji jalmi nu diangkat ku Gusti kanggo ngawartakeun pangandika Gusti anu hade. Kusabab loban anu teresep kana ajaran-ajaran Stefanus, janten aya musuh-musuhna nu nyebarkeun carita bohong ngeunaan ajaran Stefanus. Maranehna ngabohong yen Stefanus teh ngagogoreng Musa sarta ngahujat Gusti. Padahal mah dah henteu. Stefanus teh ngajarkeun sajarah bangsa Israel anu bedegong, anu teu nurut kana amanah Gusti. Jalmi-jalmi anu teresep ka Yesus sareng murid-muridna beuki ambek kumargi Stefanus anu dipinuhan ku Roh Suci ngawawarkeun yen Yesus teh ayeuna aya di sagendengan Gusti. Jalmi-jalmi anu ambek ka Stefanus nyeret Stefanus kaluar. Tuluy Stefanus dirajam, ditaringgangan ku batu nepi ka Stefanus maut. Tapi sateu acan mautna Stefanus teh ngadoa heula supados Gusti ngahampura aranjeunna. Hebatnya Stefanus pinuh ku kaasih Gusti. Tah salah sahiji anu satuju Stefanus dirajam teh namina Saulus. Engke dicarita salajengna teteh caritakeun nya saha eta Saulus teh. Barudak kumaha tadi ngadangukeun carita Stefanus? Karunya nya jalmi anu satia, anu bener, tapi teu dipikaresep ku jalmi-jalmi anu sanes, bahkan nepi ka maut. Wah, karunya pisan. Tapi dinten ieu urang bade diajar supados urang tiasa sapertos Stefanus. Urang diajar sanajan urang dipikangewa ku batur, sanajan urang dibenci, utamina upami urang percaya ka Yesus, urang tetep kedah mika asih jalmi-jalmi eta. Upami sesah, urang kudu inget, kudu emut urang teh gaduh anu namina Roh Suci anu tiasa ngabatosan jeung nantangjongan urang. Kitu barudak carita dinten ieu. Urang bade patepang deui di carita salajengna nya nyaeta carita Saulus. Dadah.